Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalawan ngucap alhamdulillah wa syukurillah kadot ilahi robbi indina yadinkan ulang syariat tiasa rindu pulung deui. Kalawan mawa keselamatan serta dijero syukur kadat ayeuna. Semoga Gusti Nu Maha Suci kana segala amal perbuatan urang sadaya ditampi kalawan karidhoanna serta dibales ka pembalasan uluwi sampurna sebatan amal perbuatan urang sadaya anu balukarna husnul khotimah. Para sadaya nu ayeuna dina dawan Ibnu Athaillah nu ditulis dina bor ayeuna nyata cariosan ukhruj min awsafi basariyatika angkul dewasin munakibin liubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujibah wa min hadratihi qariba. Kedua, aslu kulli ma'syatin wa ghaflatin wa sahwatin ardo anin nafsi. Katilu wa aslu kulli ta'atin wa yakbatin wa itatin adamu ridho minka anha. Sama menerangkan penerangan anu baik diterangkan ayeuna supaya orang langkung tepayun uninga. Perbedaan antarana nu jadi nabi jeung rasul oge jeung umatna. Nu jadi nabi jeung nu jadi rasul saeutik oge henteu ngagunakeun riadoh ti samemehna. Sabab kanabian jeung karusulan teu bisa diikhtiarkeun. Tapi eta mah langsung selihan ti Gusti Maha Suci. Dina sagala kalakuanana, dina sagala cariosanana. Pangna langsung lantaran nu dari nabi rek dijieun hiji tuladan, rek dijieun hiji contoh pikeun umat-umat di bawah anjeunana. Barang ari umat nama sagala perkara dibalikeun kana kudu ngagunakeun akal jeung pikiranana supaya ngagunakeun ikhtiar jeung kasab. Di antarana nu barato geus diterangkeun yen di manusia aya hiji dat boh dina rohna boh dina jasadna nyata disebutkeun namun hasasun mutaharrikun bil iradah. Aya hiji dat anu narima diperbesar digedean atawa sok ngagedean. Boh dina roh, boh dina jasad, boh dina akal, boh dina pikiran, boh dina amal perbuatan atawa dina ilmu. Tingkatanana gimana geus ngabeakeun ikhtiar jeung kasabna ngagunakeun pikiran jeung tanagana nepi ka diangkat ku Gusti Nu Maha Suci jadi jalma mukmin atawa wali. Sarua di antara mukmin jeung wali teh kullu mukminin auliyaullah. Saku jalma mukmin eta teh kabeh ge walina Allah. Taeta jadina mukmin atana jadina wali ditergantungkeun ku Gusti Nu Maha Suci kana ikhtiar jeung kasabna. Di sana jadi besar pangartianana, besar darajatna, besar pangartianana ditergantungkeun kana ikhtiarna. Ditergantungkeun kana kasabna. Nu kabeh dasarkeun make ilmu. Nu sakumaha geus diterangkeun dina pangartian watini wa zaituni wa turi sihina wa hadza baladil amin. Dina waktu manusia karek lahir kadunga ieu dina pada umumna iwati nabi jeung rasul teu boga pangartian saeutik oge isturi bodoh teu nyaho naon-naon. Tapi lambat laun ku ayana riadoh tina asal akal hululani tuluy aya ningkat rohna kana akal bil fi'li daek diajar jeung narima pangajaran sahingga si jelema nu bodoh tadi ngabogaan pangarti atawa kanyaho. Sagala pangajaran nu geus diajarkeun kabeh dipikir, kabeh diperdalem serta kabeh diamalkeun sahingga ningkat tina amal akal bil fi'li kana akal malakat nu disingirkeun kuturing sayana. Paningkatan daripada ikhtiar jeung kasab anu dipigawe ku manusia tadi sehingga ningkat deui ieu perkara wujud menjadi satu hadza baladil amin diibaratkeun satu negara anu bener-bener teratur, bener-bener membawa keistiqomahan kana dirina. Ieu kabeh ditawakufkeun kana ikhtiar jeung kasabna, ditawakufkeun kana riadohna. Seluruh manusia
iwati nu jadi nabi jeung jadi rasul. Sabab nu jadi nabi jeung jadi rasul mah sagala pangartian, sagala ilmu, sagala petunjuk kabeh langsung ti Gusti Nu Maha Suci, soner dikasab, soner diikhtiaran. Tapi urang menjadi umatna teu bisa kitu. Tapi tetep kudu diheulaakeun heula ku ikhtiar jeung kasab nu make ilmu. Sehingga ikhtiar jeung kasab tadi nu make ilmu jadi sabab ningkatna. Boh ningkat ilmuna, boh ningkat amal perbuatanana, boh ningkat darajatna. Di manusia dipasihan dua kekuatan pokoknya. Kahiji disebutkeun iradat hadisah. Nu kadua nu disebutkeun kudrat hadisah. Hartina iradat hadisah kahayang dinu anyar. Eta kekuatan-kekuatan pikeun ngabangun kekuatan geus dipasikeun ku Allah sakumpulna. Sangeusna urang ayeuna dipasihan iradat hadisah, dipasihan di Gusti Nu Maha Suci kudrat hadisah. Nyata kabisa, kadaek anu kabeh geus dibere patokan ilmu-ilmuna ku Gusti Nu Maha Suci berupa Quran jeung hadis Nabi nu make perantaraan junjunan urang saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kusab ayeuna iradat hadisah jeung kudrat hadisah dibatasi ku Gusti Nu Maha Suci hanya sakadar bisa ngagunakeun kahayang, ngagunakeun ikhtiar jeung ngagunakeun kasab. Itu diberi wewenang manusia dina sifat iradat jeung kudratna nepi bisa ngajadikeun kana sagala perkara nu dikahendakinya. Dijadikeun nama kabeh ditergantungkeun kana nikmat imdad ti Gusti Nu Maha Suci. Tak kusaba ditergantungkeun kana nikmat imdad pertulungan nu paling akhir. Saande urang ayeuna hayang di jalma iman. Jalma iman geus diterangkeun permulaanana awwaluhu tasdikun wa awsatuhu taufiqun wa nihayatuhu tahqiqun. Pangheulana iradah urang, kahayang urang jeung kekuatan ikhtiar urang nu dibarengan jeung kasab, pangheulana urang kudu nangtung dina tasbih. Artinya tasbih ngabenerkeun kana sagala dawuhan Allah, kana sagala dawuhan Rasul, kana sagala perintah Allah jeung kana sagala perintah Rasul. Ngabenerkeun naon nu geus dijanjikeun ku Allah ka jalma mukmin, bae di dunia atawa di akhirat. Jeung ngabenerkeun naon nu geus diancamkeun ka jalma nu kufur atawa doraka, bae di dunia atawa di akhirat. Hate urang sing leuwih teu heula pinuh kapercayaan hatian nasdikeun ngabenerkeun. Nyata dawuhan teh bener. Moal salah, moal sulaya. Sanggeus ngawujudkeun tasbih, baris ngawujudkeun satu iradah, satu kahayang. Lamun bae ayeuna kusabab tasdikna tebel kuat tangtu iradahna, kahayangna baris luhur. Baris gede. Di mana kahayangna geus gede, tangtu ikhtiarna jeung kasabna oge baris gede. Kusab ayeuna ikhtiar jeung kasabna geus gede. Akibat tina tasdik mangka Gusti Nu Maha Suci baris meresen ka eta jelema anu kadua nyaeta taufiqul hidayah. Daek ngamalkeun naon nu diparentahkeun jeung daek ngajauhan naon anu dilarang. Bisana urang ngamalkeun nu diparentah jeung ngajauhan nu dilarang eta teh sabage taufiqul hidayah atau hidayatul taufiq. Jadi hidayah aya dua bagian. Aya hidayatul bayan jeung aya hidayatul taufiq. Urang ayeuna ku Gusti Nu Maha Suci diterbukakeun hate jeung pikiran urang. Daek ngaji, daek ngapalkeun pangajian. Saya kata disebutna hidayatul bayan. Pertunjuk penerangan jalan nu disebutkeun inna hadainahu najdain. Sanyana kami dituduhkeun ka jelema-jelema dua perjalanan. Jalan kana sawarga jeung jalan kana neraka. Jalan bunga jeung jalan susah. Jalan kufur jeung jalan mukmin. Ta urang moal bisa ngicingan dina jalan siratal mustaqim pika sawargaeun jeung moal bisa ngajauhan diri dina jalan kana neraka jahanam lamun urang teu dipasihan pitulung anu kadua kali nu disebutkeun hidayatul taufiq. Jadi jelema moal bener kalakuanana pacakadan jeung omonganana ku sabab gedena ilmu lamun Allah teu masihan pitulung nu kadua kalina nu disebutkeun hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq datangna kapurunan dina hate.
datangna kaloyogan dina hate, datangna kasuhun-suhuhan, ngerjakeun naon nu diparentahkeun jeung naon anu dilarang akibat tina tasdikna urang. Kun geus ngabenerkeun kana janji Allah, jeung geus ngabenerkeun kana ancaman Allah. Di mana urang geus nepi kana tauhid, hidayatut tauhid, baru urang dipapangikeun ku pangeran jeung tahqiq. Kanyataan diri urang geus ngajalankeun bener, jeung kanyataan diri urang geus ngajalankeun salah. Kumaha nyatana di urang karasana? Deui karasa ke urang pribadi atau urang neyo di batur. Jadi urang ayeuna nu sakumaha geus bisa diterangkeun. Tanda yen urang geus turut kana parentah Allah. Nu akibat tina tasdik. Tasdik geus dipasihan pitulung anu kadua. Nu disebutkeun hidayatut tauhid. Ayeuna urang kudu mapae ka diri urang pribadi. Urang boga ilmu jeung geus daek ngamalkeun. Ayeuna karinyangan tahqiq kanyataanna. Kanyataan di urang bener eta ngajalankeun teh atawa masih kena salah. Sayangan dina badan urang nu sakumaha dinyatakeun fa in ma ya'tiyannakum min hudam paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di mana datang kamarane kabeh pituduh ti kami berupa hidayatul bayan. Nu kadua berupa hidayatul tauhid ngajalankeun eta ilmu. Tatangan kumaneh buahna. Nah eta amanah teh. Ilmu teh geus cocok jeung amanah atawa amanah teh geus cocok jeung ilmuna atawa encan. Tatangan di diri maneh buahna. Lamun dina awak maneh geus palahapun alaihim walahum yahzanun. Teu aya kasieun jeung teu aya kapirhatin sabab pinuhna tasdik ka pangeran. Tanda yen urang ilmu jeung amal geus cocok caina dibari hiji buah anu ngadatangkeun sifat istiqomah atau tumaninah. Tak sapanjang urang ayeuna masih kena encan berdiri di atas la khaufun alaihim walahum yahzanun. Masih kan hirup loba kasieun. Sieun teu ngatu, sieun teu barang hakan, sieun loba fitnah, sieun diakan neong, sieun dipacok orai, bermacam-macam kasieun. Tanda yen amal urang encan cocok jeung ilmuna atawa ilmu urang encan cocok jeung amalna supaya dia yang dileuwih alus. Kayu nganyatakeun diri salah atau benerna. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Teu aya kasieun jeung teu aya kapirhatin. Teu aya kana lancar. Tapi tetap kabeh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Mika ridho abdi di pangeranan ku Gusti Allah. Naon bae sagala tarbiyah Allah nukeun kana diri, boh rugi atau untung ditarima karena ridho sarta urang ngaluskeun sangka. Moal pati-pati Allah netekeun untung ka diri urang anggeus ti alusinana. Tanda yang urang alus eta kahadian teh kudu digunakeun syukuran. Lamun urang ayeuna datang hiji balahi, nu dipandang cek nafsu rugi. Ayeuna urang mesti ka mana? Mika ridona. Urang kudu geus boga kayakinan moal pati-pati Gusti Maha Suci ngadatangkeun musibat jeung ujian nu samacem teu iwati geus kauningan ku Allah kana kudu alusna. Kusab urang geus yakin alusna dua perkara mangka di urang kudu wujud kesabaran, kudu wujud karidoan. Datang musibat, ridho jeung sabar. Datang untung, dianggapna sabar jeung syukur. Nah, lamun urang geus kitu, kabeh dibalikeun kana husnudzon billah. Disebutkeun wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kudu pada ngaluskeun maraneh kabeh. Sangka ka Allah jeung sangka ka manusia. Mangka Allah kasih resepna. Ka tiap-tiap jalma nu ngabogaan keyakinan jeung naon sagala tindakan pangeran. Nu ditibakeun ka diri urang dianggap alus atawa hade. Kudu kieu hadena diri teh. Jeung memang bener ieu teh tanda makhluk. Sabab lamun teu robah, tina untung kana rugi, tina geuning kana cagir, tina paeh kana hirup, tina anu muji jeung loba anu moyok, ieu teh makhluk jalain. Tana abdi makhluk sifat hawadis bener balobah. Udah bener balobah, aya nu ngalobahkeun. Kabeh wa ilallahi turja'ul umur. Dibalikeun kabeh ka Allah. Utab kabeh geus dibalikeun ka Allah. Serta nganggap naon anu ditibakeun ku Allah, kabeh alus pikeun urang. Mangka urang moal aya sifat hate la khaufun. Moal aya sifat khauf jeung moal aya sifat hazn. Tapi tetap urang ditarima ku raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Para saderet anu geus minang kudu kurung diterangkeun. Beunghar jeung mararat, gering jeung cagir, untung jeung rugi, martabatna sarua makhluk. Moal nikmat ku sabab untungna,
jeung moal pirhatin sabab rugina. Moal nikmat sabab hurufna, jeung moal nikmat sabab cahirna. Lamun teu darima ku nafsu. Sarua pandanganna. Untung makhluk rugi ge makhluk. Cahir ge makhluk, geuning ge makhluk. Loba nu muji ge makhluk, jeung loba nu nyela ge makhluk. Teu ngabogaan ta'zir naon-naon. Lamun teu aya karidho pangeran. Ayeuna urang teu ngeunah geuring, da lain geuringna nu teu ngeunah, ngan nafsu urang nu teu purun. Da lain cageur anu nikmat, ngan nafsu anu ridho. Malah ridhona nafsu kusabab urang cageur, nepi ka capek hirup jeung payah sabab cageurna. Malah teu jadi nikmat ku cageur tadi. Jadi nikmat jeung teu nikmatna tergantung kana panarimaan nafsu. Lamun urang geus teu marima siga tadi, moal pati-pati Allah ngerasakeun hiji perkara. Untung ka diri anu geus kaumnya si alusunana. Alusna cek Allah lamun urang untung kudu syukur. Sok atuh geradengakeun eta nikmat kana syukuran kana nikmat geus numatuti. Jadi tambah alus. Moal pati-pati ngadatangkeun musibat. Iwati Allah geus kuringa alusna urang teh kudu didinya. Alusna cek Allah tarima atuh kumaneh kuridho jeung sabar. Lamun ditarima kudu jeung sabar, memang bener musibah pandang musibat teh alus. Pandangan urang pan sangat berlainan. Pandangan urang mah kieu. Lamun urang awak cageur, pertanian salamet, dagang untung dianggap abdi teu keun diueuh pisan nikmat ku pangeran teh. Malah urang ngomong ka batur, aduh kulan batur mah keun terhormat pisan ayeuna di panyabaan teh. Mulia hirup. Pada ngajengan hirup mah 20 harta bandana loba. Robi akroman. Alah si anu makulan pikarunyaeun pisan. Pakena rudin, usahana gagal, hirupna hina. Sarua duana ge eta teh ibtila. Musibat. Nu beunghar musibat. Nu fakir musibat. Jadi ajengan ge musibat. Jadi jalma bodoh ge musibat. Jadi menak ge musibat, jadi rakyat ge musibat. Lamun salah ngagunakeun tadi. Tadi mah tak sok atuh ayeuna mah. Geura bisa-bisa diajar teu marima ka pasti. Di mana urang geus diajar teu marima ka pasti, didinya pisan maneh beungarna. Wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Kudu ridho maneh kana naon nu geus ditibakeun ku Allah ka maneh, tangtu maneh teh bari jadi jalma nu pangbeungarna. Lamun urang geus beunghar moal teh mung kahinaan. Sabab papilih hirsi azillu. Satiap jelema geus datang sifat hirsu, katire pisan kasengsemna ku hiji perkara, didinya pisan jelema kahinaanna balik datang. Siga jelema ayeuna keur hirsu kana dunya atau hirsu kana pangkat. Kocila hayangna, kacida pantegna. Eta daek tungsak ensok pusat asod diri daek nimungkeun kahinaan. Nu matak papilih hirsi azillu. Tiap geus datang hirsu teu manangkeun kahinaan sok tembok. Malah sagala kausaha urang ge dibolekerkeun. Nu da abdi mah teu kulan teu sah pisan. Nu moal ieu dongkap ka ieu oge kieu ka saha abdi kapirhatian abdi kahinaan abdi teh. Padahal jelema eueuh leuwihina tibatan kitu. Geus wani nemongkeun kahinaan dirina dihareupkeun batur. Ta eta nu didatangan ku urang teh engke teh balik nyarita ka sobatna atawa ka pamajikanana. Aduh kadatangan si anu euy teu kawatireun nyaritana ge. Kieu kasusahna, kieu kapirhatinana, kieu kahinaanana. Terus ayeuna kahinaan ngacaka di mana-mana jeung ngerayakeun bangkai di pasar. Numatak jalma mumin sadu nemongkeun kahinaan. Jalma mumin sadu nemongkeun kapirhatinan. Sanajan nya keur jero pirhatin. Kan nya keur jero susah. Naon sababna? Sabab kasusahna jalma mumin mah gancang dibalikeun ka pangeran. Jadi atuh ayeuna napalna dina hate teh teu aya bedana. Boh untung atawa rugi, boh untung teh jadi kabungahan, da nyaho eta untung teh engkana hitung-hitungan ku rugi. Moal pirhatin sabab rugi, da eta teh engke bari seungit karugian teh diganti ku kauntungan. Jadi datangna musibat kana atuna ibarat cai ninggang jodang, ibarat cai ninggang daun talus. Kecrek gorolong. Balik di ka balong, balik di ka tani. Tak urang nya kitu tani. Lamun kabeh geus dibalikeun ka asalna. Nyata kagus dino masuki, teu ditanam dina ati. Teu jadi mareukit ati boh bunga atawa pirhati. Pan urang mah kabeh geus jadi susah. Lamun keur bunga, kum mung pisan kapisah jeung kabungahan.
Padahal bunga teh makhluk. Mau tidak mau mesti sakedeung dipisahkeun. Anu geus biasakeun pirhatina. Mau tidak mau kapirhatinan kudu dileungitkeun. Engke datang deui bunga. Namun sababna mah tak dipitukeun. Kapan nikmat teh di dinya manusia mah. Diajakkeun, dieueuhkeun, diugikeun, diuntungkeun, dilaparkeun, disebutkeun. Mun teu kitu mah babangi jeung nikmatna hirup. Alamun kurang ahli berpikir gitu. Nah ilah harek nikmatna sare. Lamun dua puting teh sare. Lamun urang saputing tadi teh sare, isuk sare teh leuwih nikmat tibatan nyaring tadi. Jadi ayeuna teu sare sabab urang boga panyakit, tadi mana cager teh meunah sare meunah dahar. Lamun urang teu geuring heula mah bapanggih jeung nikmat sare jeung nikmat dahar. Man mangsa teu ngarti di mana letakna nikmat. Hayang nikmat sagala aya dan kapanggih mah ngan jadi leuh. Kabeh minta diurus, kabeh minta ditepatkeun. Saya ngadina teu bisa ngarasakeun hiji nikmat. Sabab kabuluri ku ngurus barang luareun deui. Samimkin loba urusin. Samimkin loba minta pikiran. Samimkin loba minta tenaga. Samimkin loba minta waktu panjang. Atuh keur nyasekeun deui teu panggih deui. Tah salarea teh sing waspada di dinya. Di sana waspada kudu kuhirupna pikiran. Kanu matak ayana awwaluhu tasdiqun wa awsatuhu taufiqun wa nihayatuhu tahqiqun. Permulaan urang kudu tasdiq. Nu katengahna urang kudu aya taufiq. Baru akhirna papanggih. Jeung naon anu diudag. Aya-ayana urang sifat tasdiq teh aya. Aya sifat tasdiq teh sadere. Lamun ayeuna kayakinan jelema anu berdasarkeun Quran jeung hadis Nabi saalus-alusna benteng bisa dihancurkeun ku bom Nepal. Sakuat-kuatna jelema bisa dihancurkeun ku bom atom. Tapi sagoreng-gorengna keyakinan sampai dimanapun juga tidak bisa dihancurkeun ku naon bae. Sok geura pantrong, sok geura bom. Daripada keyakinan luntur lebih baik kita mati. Keun awak mah ajur ge. Dan kege hidup deui, tapi keyakinan anu kudu tetep. Sab eta nu balik ngahidupkeun raga urang kalawan campurna. Tah jelema teu ngarti. Sabab teu boga keyakinan, teu peluntat palintut, lutat letot, lutuk letak. Padahal kulobahna keyakinan teh berarti hinana diri. Tiap-tiap jelema daek ngajalankeun hiji perkara, mutu sairama jeung keyakinan bener mah, jelema nu leungguna jabatan kitu. Jeung cai hiji jantan atau pahlawan anu kuat, siga jelema anu wani ngabela pendirianana sajan dimusuh kumaha bae. Tapi kudu bener-bener keyakinan nu berdasarkeun ilmu yakin berupa Al-Qur'an. Tayuna kusabab perbedaan di antara urang nu jadi umatna jeung jadi rasul, ai Kangjeng Nabi mah rek diisrokeun teh ti Baitul Haram ka Baitul Muqaddas. Dibawa ku malaikat Jibril. Tuluy dioperasi ku malaikat Jibril. Dikaluarkeun sagala kokotorna. Lain ku palah Nabi. Sa urang mah nu jadi umatna karek bisa urang lumpang ti Baitul Haram ka Baitul Muqaddas. Ti Baitul Muqaddas ku urang bisa mi'raj. Mugi ka bisa usulna ka pangeran. Ieu kabeh ku usul nu maha suci ditawakufkeun kana ikhtiar jeung kasab manehanana. Kakuatanna geus dikumplitkeun kop. Sok geura tingkatkeun ku maneh tah. Sabab di badan maneh namun hasad. Di roh maneh namun hasad. Alat-alatna bikin memperbesar geus cukup. Panona keur ninggal, sirina keur ngadengi, deungeuna keur ngaragap, sukuna keur lumpan, atina keur mikir, sungutna keur ngomong. Kerja bisi gering dibere ubar, bisi lelis dibere dahareun, saruna geus komplit alat bikin nyampurnakeun ikhtiar jeung kasab. Di mana ayeuna ikhtiar jeung kasabna geus disampurnakeun, mangka Allah janji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jeung jelema-jelema loba nu pada ati-ati, pada sungguh-sungguh, pada banting tulang. Dina jalan aing, tangtu aing balik nuruhkeun ka eta jelema, nepi ka bisa nepi ka diri aing. Eta janji pangeran. Kayeuna ari Kangjeng Nabi mah Isra jeung Mi'rajna dibawa ku malaikat Jibril jeung Mikail ditumpahkeun kana buruk. Memeh ingit Jibril heula sagala kokotor dikaluarkeun. Tuluy dieusian ilmu
naon yakin ilmu ilmu tauran mah kabeh sabab akal lain akal majnun minda melaku pangeran saya ditingkatkan akal urang nepi ka 4 akal hululan keur budak akal bilfili di umur 6 tahun daek diajar jeung narima pangajaran di umur 13-14 tahun lain bae narima pangajaran tapi daek memikirkan daek memahamkan naon nu diajarkeun teh tara daek ngajalkeun saehingga urang meningkat ilmu tadi mimiti urang ayeuna ngaji ngejah nepi ka bisa narabas geus bisa narabas bisa mahrajna geus bisa mahrajna bisa ayeuna narjama tidak bisa narjama ini nepi ka bisa ngahartikeun maddu eta aya ieu kabeh tingkatan-tingkatan amal urang tinggi akal huyulan akal bitili akal malakat jeung akal mustafad kabeh ieu teh ditergantungkeun kana ikhtiar jeung kasab urang nu jadi riadoh sahari-hari mangka sabab eta urang ayeuna hayang bisa lempang munajat yang hareup ka pangeran hayang bisa usul ka pangeran kudu kumaha nya di dieu pisan ukhruj min awsafi basariyatika angkul liwaskin munaqidin yubudiyatika litakuna linidair haqqin jiba wa min hadratihi qariba ukhruj kudu dikaluar kudu ngaluarkeun man min awsafi basariyatika tina segala sifat-sifat kabasariahan tina segala sifat-sifat kemanusiaan tur eta sifat teh kabeh matak ngaruksak kana ibadah man berupa ujub berupa takabur tayu ujub jeung takabur teh matak ngaruksak kana amal urang pribadi sehingga amal perbuatan urang tadi sajan geus jadi amal soleh ku ujubna jeung takaburna ayeuna mah tanah kudu diancurkeun jeung nisbisna ku sabab takaburna sabab diana jeung sabangsana tak ikhtiar urang sabih bisa kudu bisa ngaluarkeun adat istiadat nafsul ammarah tadi mana urang ayeuna geus bisa ngaluarkeun adat istiadat nafsul ammarah bisu tina badan urang sorangan karet engke urang bisa narima kana panggilan Allah jeung urang balik bisa deukeut ka pangeran wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim wallahu ari Gusti Allah yad'u eta manggil atawa cemeuleuh ka sakabeh jelema-jelema cek ada kita marane kabeh Arabis kaya Darussalam wa yahdi may yasha'u jeung bari suduhkeun Gusti Allah ka jama nu dikarasakeun ku anjeunna kana jalan anu lempeng bener pengertian wallahu yad'u ila Darussalam panggilan Tuhan undangan Tuhan nyata kuwujudna berupa perintah jeung berupa larangan urang sing ngarti moal pati marentah Allah hiji perkara boh wajib atau sunat urang sing yakin kalawan pasti itu panggilan Tuhan kana jalan selamat panggilan Tuhan supaya urang jalan bahagia asup kana tempat bahagia setiap urang perintah pangeran ngaralan urang sing yakin pangadialan ge pitilakaeun pibahayaeun jadi pangartian wallahu yad'u ila Darussalam pan ari setan mah sayana yad'u ila nar si setan mah sayana ngajak supaya urang kabawa kana neraka dengan memakai jalan bermacam-macam tipu muslihat dengan bermacam-macam jalan pangolo nu supaya urang kaliru sarana urang kaliru cek setan yang ngomong dina hate puwe urang da muntut ka sorang mah panasaran gitu dina urang teh sok ikhtiarkeun cek setan mereka padahal eta jalan neraka tanu ngomong kitu dina hate teh eta setan yad'u ila nar memang sailana si setan ngikhtiarkeun sarta geus sumpah demi Allah sapanjang abdi hirup rek ngagoda anak itu Adam kabeh sing teu jadi dasar supaya jadi jeung abdi di neraka ku sagala jalan ku sagala tingkah ku sagala pola tak urang sing yakin urang sukses macakeun berdasarkeun Allah berdasarkeun ayat Allah wallahu yad'u ila Darussalam perhatian dakwah nyata Allah ngirimkeun parentah urang sing yakin moal aya hiji parentah nu diparentahkeun kanu jadi abdina kajabati kitu disalametkeun urang moal pati ngalarang Gusti Allah hiji perkara tapi urang yakin pangadilarang ge kieu dicalakeun aing ku sabab kayakinan anu sarupa kitu lambat laun urang baik timbulkeun sifat kehati-hatian waladina jahadu
sieun salah hayang bener. Sieun salah hayang bener. Salana hati-hati ceuli jeung surti. Keur mah atuh gotinnas kullu bani Adam khotoun. Sakabeh jelema sok salalah. Malah ku kitab detik mah al insan mahalul khoto. Keur mah tukang salah jeung tempat salah. Katabah lalawara atuh bikeun torogan. Sakutak uninga pangeran. Yang jelema tempat kesalahan. Yang osok resep salah mangka syarat mutlak keur ngandarkeun tina salah kum jahadu tina. Hati-hati. Waspada. Eta syaratna. Di mana urang geus hati-hati, waspada. Serta urang surti. Nunggukeun surti, di mana gerak langkah setan rek nituna ka diri urang. Setan setiap menit mencari jalan halangan diri urang. Supaya urang bisa dijiret di bawah ku setan. Tak kasurtian urang sangat waspada. Ieu pangajak setan. Ieu pangajak nafsu, surti. Serta urang waspada, rek dibelokeun di lebah mana. Ku sifat hati-hati. Hati-hati ceuli jeung waspada serta surti baru urang bari sana dia naung subulan. Tapan urang mana torogan. Keur mah tempat salah jeung gawe tukang pohoan. Ari hirup tukang lalawara jeung lumayan atunya ngagulung dina salah we sadilang. Sabab daya sifat hati-hati, daya sifat waspada, daya sifat surti. Dumatak ayeuna kawajiban urang jahadu. Hati-hati. Serta urang tetap waspada aya nu bacirah urang. Kana pangajak nafsu, kana pangajak setan, di mana rek dibewa urang. Sanajan ayeuna kamhasanat ladatan lil mar'i qatiyatan. Lamun jelema geus teu bisa digoda dina salah. Tuluy si setan ngasongkeun usul. Sina mikaya bener. Tangke dina bener rek dibewakeun. Si gawe jelema ngorek nipu. Di asuran teh roti kue basuh anu alus, malah kue panganten, padahal di jalan racun. Tak urang teh, ereh tu gururun nafsi, ereh tu gururun setan. Panipu nafsu jeung panipu setan. Paeh ge tu panasaran, lamun geus kasoran mah, lamun urang teu kasoran kumaha teuing pinyeuringanna, jadi kasih setan, jadi buah hati, jadi sengkeran panon, nyempil bae dina teuing kayang ican laksana. Bermacam-macam wujukan. Teu bisa ku jalan tutu, ku jalan hade. Kam hasanat ladatan. Sok ayeuna kumaneh teh rezeki teh kaluarkeun, bikeunan ka fakir miskin. Teu mah nyelapkeun, gerak lamun maneh ayeuna eta rezeki dibikeunan, dibagikeun panitah ke babari. Jadi mere ayeuna kae maksud hayang bae nitah, salah begitu. Sok ngaraji sing getol, sok salalat sing getol. Atuh urang teh da asa diwujud. Membok manggil gorowong. Tak ente di jero salat digoda. Sina inget ka itu, sina inget ka dieu. Dasar jelema teu waspada, salat kosong ge dianggapnya rugi deui. Kam hasanat ladatan lima iqalitatan. Kapulang-pulang jalan hade sugana diajak ku setan, padahal di jerona aya racun anu rek maehan ka diri urang. Tak urang kudu waspada, urud min asofi basariyatika. Angkuli wasin minat di dunia jalan setan jeung nafsu singkirkeun daripada hati urang. Di mana urang geus bisa nyingkirkeun ajakan nafsu jeung ajakan setan, syahwat jeung hawa, baru urang bisa minidail haqqi mujibah. Ta urang geus sadere, lain seperti model kieu. Lamun jiwa urang geus komali kana sajatining manusia suci. Geus balik kana asalna. Musa komali singirkeun ku dawan Gusti nu masuki wasubi ida tanapas. Demi waktu subuh ida tanapas. Dia waktunya anganana eta waktu subuh kana subuh. Ayeuna caang lain ku adoa, tapi ku tanapas. Mun hartian tanapas ka dieu, nyata roh urang keur di alam malakut. Roh urang keur di alam malakut teh caang padang awas, caang lumprang. Caang padang narawan. Itu ning teu bodo urang. Itu ning teu kaliru. Dapuhu bergaul jeung nu pada suci. Roh kabeh suci. Sama ayeuna dipimpin dirium kudat nu maha suci. Aduh nikmatna waspadana bener-bener urang deui. Ta eta teh disebutna teh sanapas. Pagawean roh ke waktu urang di alam malakut. Ayeuna roh ke di alam malakut isukeun tanapas teh ya. Turunna ka alam dunya ieu. Dibere wadah jasad. Beralih ayeuna mah jadi nafsu.
ganti ngaran asa roh teh jadi nafsu. Maklum jelema lamun geus kalinis ku panglami sok poho kana pokona. Maklum jelema lamun geus pindah tempat sok kapangaruhan ku tempatna. Da di dina mah lumut pisan. Nah aya geus datang ka Jakarta, da ngandala Jawa jeung ngadu da kapangaruhan ku tempatna. Roh urang asana suci. Tapi sabab kapangaruhan ku tempat suci rupana jasad urang, nepi ka beralih si roh teh jadi roh nu suci. Jadi roh anu kotor sabab kapangaruhan ku jasad urang pribadi. Keur kitu urang geus diganti panglami asal roh jadi nafsu. Atuh wa nafsu wa masawah. Keur ma ayeuna dibere wadah tambah kumplit. Keur kumplit tambah kasep tambah geulis. Keur kitu jag-jag waringkas nepak dada ieu aing. Poho kalau geus ngajadi. Atuh gawe teh ngangilikan beungeut, gawe teh ngangilikan buuk, gawe teh ngangilikan leungeun, gawe teh ngangilikan baju, da geus ganti panglami. Komo nu geus dilani deui asal ajengan jadi urah poho ajenganna timur urahna. Atuh ayeuna mah lain ajengan, juragan camat. Poho dalil lupa daratan. Geuna mah dipilih teh da ajengan. Padahal hanya gitu tah. Sok kalinis ku panglami, sok kapangaruhan ke tempat itu. Tak urang ayeuna jangan dapat dipengaruhi ku sabab pinahna tempat, jangan dipengaruhi ku sabab diganti ngaran. Da ayeuna mesti ganti ajengan eta beda legegna. Keur disebut santri jeung disebut ajengan gejluk. Naik pangkat atuh suara ajengan, legeg ajengan, pangaon kanggo ajengan, lupa daratan, leungit ilmu timul takabur. Nu matak tika diluhur diterangkeun. Wa ayu ilmin li alimin. Yardo an nafsi. Namalake ilmu naon atuh eta teh yarido ka nafsu. Wa ayu jahlin di jahilin la yardo an nafsi. Narek kumaha disebutna bodoh jelema nu teu kaido kana nafsu. Jeung rek kumaha disebutna ajengan anu kaido kana nafsu. Kalinis ku panglami. Da ayeuna mah da ajengan geus dina pangdukan keur muru, santri hempak. Geus jadi guru, budak ngalepong dina bangku. Saat ayeuna teh laga legena tabiat teh beralih tina asal santri ka ajengan, tina asal cacah kana menak. Tina asal marat kana beunghar, atuh ayeuna melak cangkengna ge dina hulu lain dina cangkeng. Ieu kabeh lu kadaratan. Tanu matak ayeuna urang sing awas. Hati-hati waspada jeung surti. Hati-hati selalu, waspada selalu, jeung surti selalu. Hartina surti awas kana gerak musuh. Jeung urang surti nyaho pikeun ngalehkeun musuh. Saha musuh urang jeung kumaha tindakanna? Oh, tindakan nafsu teh kieu, tindakan setan teh kieu. Kudu kumaha cara urang ngabelokkeunna supaya nafsu jeung setan teh bisa kalah. Urang bisa menguasai. Takut sabab gitu, Pak sadare. Urang ulah rek paeuli hak. Palillahi hakun. Allah kaungan hak. Paling nasi hakun jelema ge pada ngabogaan hak. Pangeran ngabogaan hak. Jeung urang ge pada ngabogaan hak. Taeuna kusab urang boga rasa ngabela ngabogaan hak, aduh da abdi kelan sanes. Doyong ngaji teh da kumaha tu kawajiban. Pun anak, pun bojo, mangkaning sekolah, gaduh hidup. Ari imut sama kantenan, imut kana naon gitu. Pan imut teh panggiring laku. Tapi ayeuna teh imit-imit atuh bahasa imut teh dina ge. Ngan ukur ngageungan basa. Satiap ka imut panggiring laku, juga imut. Ayeuna nyaritakeun imut teh imut-imut, na imut kana naon. Aya deui nu ngomong. Cek jelema ayah teh mah abdi teh kacida pisan cintana ka saira teh. Pan bisa teh jasad. Lamun ka pangeran eling ati bener. Aya ka manusia mah eling ku ati teh jongok salah. Tanda eling riung tulung. Tanda cinta riung tulung. Nyaritakeun harga cinta teu patepung-tepung na di mana cintana. Lain gitu. Mangka sabab eta para saudara. Di dieu pisan urang kudu waspada jeung kesalahanna urang tadi. Takusab ayeuna palillahi hakun walin nasi hakun. Wali ruhi hakun, wali jasadi hakun.
Allah ngabogaan hakna. Manusia ngabogaan hakna. Jasad ngabogaan hakna. Roh ge ngabogaan hakna. Coba gara diajar. Kullu bi haqqin haqqan. Dia tahu kullu bi haqqin haqqan. Sok atuh gara bikin. Sahakna. Nu matak ngaran tauhid kieu teh. Ngaran tauhid ge tarku haqqin bi haqqin. Ninggalkeun hak nu sejeuna nyokot hak Allah nu pangeulana. Eta ngaran tauhid. Lamun urang geus nyaho yen di Allah ngabogaan hak. Atuh da nu pang hak-hakna. Nu diturut nu dibaktian siga pangeran. Sabab hiji dat nu pang langkepna barang dewe kaduangan Allah hiji-hijina. Atuh anu pang hak-hakna ku urang teh leuwih tibatan sagala hak nu dieuna ngan Allah hiji-hijina. Karek kaluar la ilaha illallah. Semak. Lain dituju iwati Allah. Sab eta nu ngayakeun, eta nu nguntungkeun, eta nu nempatkeun, eta nu maca nikmat, eta mah rezeki. Jadi segala hak-hak tadi moal anu leuwih penting tibatan hak diri terhadap Allah. Sudah bisa ngabogaan hak nu kadua. Allah ge nyempitkeun. Mane boga hak? Kudu dahar tah. Beasna. Kudu minum tah saeuna. Hayang amis-amis tah saeuna, tah guluna. Sedengkeun hak manusia. Kopakan. Ngan keur ngabelaan kejo ngabelaan gula ulang ngereskeun kana hak nu boga. Eta disebutna tarku haqqin bi haqqin tana urang di tauhid. Jadi zaman tauhid mempunyai satu anggapan. Tidak ada satu hal yang lebih penting. Hanya satu Tuhan. Lain daripada itu adalah di bawahnya. Alaika hakun, walaikunna hakkuhun. Urang lagi ngabogaan hak. Mu jadi awe ngabogaan hak. Hak awe ulah dilebut kula laki jeung hak laki ulah dilebut ku awe. Masing-masing yuta kula di hakina. Hak awe ka awekeun, hak laki ka lakikeun. Ai urang hayang kawasa kabeh. Lalaki hayang leuwih berkuasa saya mengalihkan hak kanu jadi awewe. Mun jadi awewe berkuasa saya hayang ngalihkeun hak kanu jadi laki jadi keberes. Leungit sifat kula dia kudu dihakeun apa. Jadi urang kudu nyaho ditati buku. Masing-masing pada ngabogaan hak. Wali jasadi hakun, wali ruhi hakun. Jasad ngabogaan hak, kudu dahar, kudu minum, kudu carek, kudu lumpang, pes simponan. Tapi wali ruhi hakun. Roh urang ge ngabogaan hak leuwih penting tibatan jasad. Nang sababna? Sabab segala tindakan jasad lamun teu make tuntunan roh, si jasad teu cilaka, sabab jasad mah bodoh. Nu boga ilmu, nu boga aturan rohna. Lamun ayeuna si jasad ninglaan kana pimpinan rupana roh, mangka akibatna nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan, ati nu ngarasa nyeri, rasa nu ngarasa lara. Pun geus kitu mah. Naha atuh boga pamimpin teu digugu. Naha atuh ayeuna boga pamimpin teu dikolot. Padahal kolot urang nupang kolotna siga jasad jeung rohna. Roh teu kolot tibatan jasad. Kusab si roh hidup kolot tibatan jasad, sayana jasad teh suruh nunuti kana kehendak roh. Jadi ayeuna masing-masing urang kudu bisa nempatkeun hakna. Hak jasad naon, hak roh naon, hak pamajikan naon, hak salaki naon, hak manusia naon, jeung hak Allah naon. Hak rakyat kumaha, hak pemerintah kumaha. Seluruhnya mempunyai hak-hak. Ta masing-masing dah hesen daerah tah. Yukto kulu dihakin hakoh. Pangesena teh ta nempatkeun hak batur. Ta nu matak di dieu kadarian Al-Qur'an. Kalla balla tukrimuna yatim wala tahaduna ala ta'amin miskin wa ta'kuluna turasa akalama wa tuhibuna malah banjama. Tadi dia mimitina jelema teh. Di mana mimiti jelema kaliru? Kaliru na urang sadarea teh sabab urang ayeuna salah mikeun hak. Anu mesti teh ceuk cek pangeran teh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya Musa kun wasiqon bintul majnun. Sakunu gumarmet di alam dunia ieu hak kami ngurus jeung ngatur sapanjang hirupna. Ieu hak Allah. Ayeuna hak Allah direbut ku urang. Atuh riweuh. Karena urang ngarebut ieu sabab hate teu tasdik. Tang saya kulang daun teu prak sorangan geuningan.
susah lah. Tadi kusawab urang teu aya tasdik kun wasikon hijil mabnun. Teu aya kepercayaan anu tebal, tasdik anu tebal kana janji Allah nya timbul ragu-ragu. Begitu barang kedak kuan melangkana. Melangkah pamajikan jeung abdi hoyong mangking seueur keperluan ini itu bermacam-macam. Tah ini tiga gulung. Ngenyet hak Allah simul hak diri. Padahal bari buktina sajan getolna itu ka mana wae oge da eta mah hak Allah. Moal beunghar ku sabab getolna, moal beunghar sabab pinterna, moal beunghar padah turunana. Da eta mah diatur ku Allah nahnu qasamnakum arzaqakum. Kami nu ngatur rezeki. Dunia ieu kabeh ge distribusi. Dunia ieu kabeh ge inventaris. Kita inventaris kabeh ge. Ieu teh da nu kapungkeun kan sareng si anu ye. Sabaraha hektar? 20 hektar. Nu ayeuna bukan geus maot. Inventaris ngurus nu bagian, bawa dibeli, bawa dibikeun. Eta kokomoan, mutu kawani ngarebut waris, nampo batu wates segala perkara. Inventaris eta teh. Di mana ayeuna rezekina geus beak, kajen loba ada beak waktuna, geus eueun cina. Balik we. Inventaris sokot ku anakna, sokot ku majikanana. Dijual, da terus sampai ka poe kiamat inventaris hak Allah eta. Abdi teh kuat melang we ka anak. Hoyong atuh banget teh ulah tinggalkeun heuh alus teh. Da ieu nu milik ku bangareun mah da tilu poe beak warisan teh. Malah leuwih sangsara jalma nu meunang warisan tibatan jalma nu maharat kudeuna. Nah da eta nu maharat teh jadi beungat. Ai si eta beung adu eta kan warisanna mana situ, mana gedung, mana sawah, saya ekon mulung tu nepi ka teu boga tanah-tanah acan. Kada kitu atuh. Dan distribusi tamat pembagian inventaris hak Allah. Kajin 3.000 hektar tetap inventaris. Ayo pae mah da teu ka bawah, teu inventaris Allah tamat. Tulkeun kumaha hari ruk. Allah abdi teh panena menyimpi mah teh hayang dugi ka anak tujuh bawa jalan heuh. Nu capena maneh, nu dihisabna maneh, nu dorakana maneh, nu meunahna batur pandugi. Mangsa tidak saja berpikir. Takut sahabat ayeuna. Dunia itu inventaris. Dunia itu guna sosial. Dunia itu guna keadilan sosial. Guna hidup bersama. Atuh hirup teh entong tuhibuna malahu banjama. Entong kekeureuweut teuing atuh uban jama kalawan kekeureuweut anu sabeak dengka. Watak kuluna tu rasa akal lama barang baris batur digenggam dipaling. Eta darame di kampungnya bejana. Lamun anak sikal di mana bapak paeh loba barangna pangheulana, di mana ayana duit, di mana ayana segala sumputkeun duit jeung segalana. Pamajikan nu pangapana, pamajikan pangtuntenan nyumputkeun kabeh barang haram. Watak kuluna tu rasa akal lama. Makan waris batur kalan mak dikira, mau apa pangin yauma dalako insan wa nalau dikro. Bari babang kita. Demi di poe nu mayana eling aduh geuning kalakuan aing teh salah. Aduh yang layatan ni qaddam teh atuh kaduhung teuing hirup baheula aing teh bageur. Mun teu mak ngakan barang batur mah nipu nodong ngorupsi jeung sabana moal kieu nasib teh. Ya layatan aduh karugian abdi. Aduh kapirhatian abdi. Qaddam teh hayati betul abdi baheula tadi pake doraka. Kieu geuning tah salah ngomong gitu teh. Dina yauma yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Kumang largi atuh dayana mah nafsu bukan pun kaduh. Badan nu katempuhan. Ati nu ngarasa nyeri, rasa nu ngarasa lara. Tetep teh teu aya hartina wa anna lahu dzikra dina yauma yatadzakkaru insan. Coba lamun urang ayeuna bareto. Tah dewek sira dewek. Kurang naon dewek? Teu kurang pake, teu kurang dahar, teu kurang lauk. Pandai keur dihormati ku pangeran. Robbi akroman. Lain eta pamulyakeun pangeran mah. Jawa Cimalat atuh da nyokolan eta semplek mencak semplak. Sagala salah. Istuni abdi Robbi ahanin. Parantos nasib abdi. Duanana ge nasib untung, nasib rugi mun salah ngagunakeunana. Lamun nya maneh geus mulyana maneh beut bala teu mulya yatim. Tidak ngamulyakeun, tidak melihara budak yatim. Wala tahaduna ala ta'amin miskin. Mun nya maneh mulya saga teu daek ngurus mere dahareun ka fakir miskin.
Kala ulah kitu. Atuh kumaha ya mangga. Anu boga anak burung nulung tanah gegelo. Atuh eta mah teh gemerung galeno. Nu burung jeung gelo. Keur mah gelo diangkungan atuh bekerja. Keur mah jelema nyeun nepak dada ieu aing pangsenang. Keur dimuliakeun ku pangeran loba ketan loba keton. Yuk dijuluk go dipantok naon deui aing kakuran. Kedet mah. Dikira eta teh pangmuliakeun padahal musibah. Padahal eta teh bahi. Ana datang nu jajaluk, juragan mobil ngadeus ka dieu teh. Juragan mah. Da juragan nang tinggal itu wa dieu mah juragan teh aya. Pamuga we di pasian bisa cangkir dua cangkir. Teu cika sai lagi muliakeun kudik di. Numujina gelo. Muri bujuna burung atuh gemurung galeno. Bakirna beunang. Nu matak urang kudu bener. Nu matak si Quran disebutkeun bener. Lain wa amma idza mabtalahu rabbuhu. No. Wana ama fa akramahu wana amahu wa yaqulu rabbi akraman. Kecapan jelema teh kitu. Pangeran keur masian nikmat ka aduh kulan. Alhamdulillah. Melak bawang jadi, melak bako jadi, pangaosna sae. Pare jadi, lumayan abi teh keur nuju. Cing aya sarat ngajual sawah, ngajual kebon, nungtung aya duit. Pan kitu tah. Dak dik. Poho lupa daratan. Padahal mana teu bisa memperhitungkeun. Iraha mana rek pae. Iraha mana rek kirus. Jeung sabarang minggu bulan tahun deui. Tenang. Tapi sabab kaburu katipu ku guru saeton, ku tubuna setan, sesuatu pan urang cenah. Lamun loba mah dahareun pan ma pae tah. Ma pae laparan. Padahal halusna jama pae saraparan akal, jama pae kamarkaan teh boga kaera. Kudu meningna teh. Da urang mah lain rek milih kitu. Rek milih. Mimiti hirup hayang dibarengan jeung pitulung Allah, paena ge hayang husnul khotimah. Eta disebutkeun akraman cek Allah. Mun jelema mimiti hirup geus bener, tuluy paena mawa bener. Eta kakayaan nu sabenerna. Kira ku alanjeun mah paraho. Kahirupan keur satungtung hirup. Kahirupan keur sapanjang hirup. Kahirupan keur satungtung hirup. Kejo deungeuna imah duit keur satungtung hirup anu terbatas. Sapanjang sageur, sapanjang walagri, datang geuring mah nya ge sagala loba da ulun karasana. Minta kejo siga kejo. Minta baju siga baju. Hayang rujak siga rujak. Da puguh rasa keur teu marima, da tadi ge ngeunah eta teh. Rasana keur jatika. Ayeuna datang geuring, kabeh ge lain. Leuwih terbatas deui urang di mana maot. Eta mah teu neuleulasan. Eta sa urang teh ayeuna teh ieu. Keur kasihir ku iblis, keur kagendam ku setan, moang kaning sihir magribi. Waduh, waktu sihir maghrib mah matak gelap akal, matak gelap pikiran, matak gelap mata. Tetap ya Allah juga malau wa anta dawiyah sabu anna malau akhlada. Semoga pikiran rek pahi isuk pageto atawa iraha teh. Namun deui daek mah. Padahal lamun urang inget kana ayat tawan Allah salmena, laqad khalaqna insana fi kabad yaqulu ahlaktu ma la ibadah. Namun dia ayah sabu Allah yarau ayat alam yarau Allah yakdiru ahad. Allah yakdiru ahad. Sakabeh jelema geus aya di jero susah payah. Capek ripuh. Malah geus ngaluarkeun harta banda nu loba-lobana keur ngajaga diri bisi meunang ka susah. Bari susah. Keur ngajaga diri bisi rek pae kumaha kari isuk pageto. Yaqulu ahlaktu ma la ibadah. Hanas beuna mah euy. Hayang loba harta banda teh mung pae, jeung sieun pae, sieun ruksak. Hayang hirup langgeng beuki geuring daina. Da eta mah keur jag-jag waringkas duit loba awak sehat. Dak-dak dik-dik sakali deui aya sabu alayat dewa alayat saboga sangkasaan urek haruksak ka dewek. Kurang naon dewek teh. Teu nyahoeun saluar dina aya Allah anu kawasa nu rek ngancurkeun ka dina jeung harta bandana. Tanu matak ayeuna. Uhud min awsafi basariyatika angkul wasin munafiqin baik.
rasa anu sarupa tadi teh kaluarkeun. Eta teh ngan wungkul gururun nafsi, tipuan nafsu. Ngan wungkul eta teh ajakan setan juga urang lali ka Gusti poho ka pokok. Sapanjang urang lali ka Gusti poho ka pokok, tetep urang teh moal jadi manusia sampurna. Tak ayeuna kata saya. Lamun urang hayang jadi manusia sampurna, supaya urang bisa menggali kepada sajati manusia suci. Kuningan sajati manusia suci mah wasubi ila tanafas. Saang ngebrak, saang padang, awas padang narawangan. Oke, di ayeuna nepi ka alam panjang poe padang. Saang awas narawangan, moal pahiri jalan, moal pahiri deuan. Nu mata kada zaman Kangjeng Nabi Isa kan. Aya jelema nu keur salat di masjid saurang. Nu saurang keur sare. Barang ari eta si iblis cicing ngalawang panto, kapanggih ku Nabi Isa. Nah, ca maneh beucicing dinya. Lain asup ka jero itu cenah sieun kuno sare. Nah, ca beucieun kuno sare. Aya moal sana beucieun kuno salat. Eta mah lalu salat jelema bodoh sakali ngusap ge 2 tahun 3 tahun teu ya poho. Tapi itu sare gimana hudang teh istighfar eling tak wae tasieuna teh kasih. Lain sikatan disebut nahonan teh. Seunana ku eling atina. Malah bageuna pernah kuring begini. Dah tahun sabaraha. Tadi gerung teh ningal hiji awewe nu kacida geurisna. Ngakeun lanjut. Kita lanjut maneh teh nu baheula geus naon. Ayeuna kali teh rek ngabarengan maneh di kumaha. Ngan waktu mana ngomong kitu hate kuring yakin aya teh iblis teh. Taku elingnya sakitu ngajerit. Tuluy ganti rupa amal awe manusia nu leuwih goreng jeung buruk sia kitu. Oh ieu geuning iblis teh. Ngadatangkeun nama permulaan nama hiji awe nu ala geus luar biasa geulisna. Tapi sangita kateguh pada kieu iblis. Da eta mah dengan sakutika lumpat ngajerit tuluy eta si beungeutna eta mah cangkudu dari diuna ka jeung buruk masih kana meusan. Boro-boro maka jeung kudu hayang deukeut, hayang nenyo kawasna bae ku ngamu jauhna geus madae. Tah lamun urang geus bisa eling mah kitu sareng. Ai urang mah atuh da henteu eling. Ku sabab tenang tungnya dawan Allah wa amman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Fa inna jannata hiya ma'wa. Ai jelema-jelema anu sieun dihareupeun pangeran teh. Atawa batur mah cai enak keneh. Wa nahan nafsa anil hawa.